duit jalan-jalan nih tahun baruan ya. Aduh aing mah ya jomblo mah tahun baruan ge lulus kana waktu teu boga-boga mah aduh nya teu boga duit gila. Ngomong-ngomong kepenting mah ya nek aya acara ya aing ka ondang ya. Acara pencak silat ya. Lu kesebutna Rasulan da ya. Tadi ka ondang ya. Aku orang ganteng da ya. Beh, pokoknya mantap lah kayak kepenting panggung gitu. Iyalah jenuh ya. Aduh, galau teu boga-boga meneh tahun baruan oge. Beh. Lulus malah. Bakar-bakar namanya aing mah lauk teu boga duit. Teu usah maharesan nya teu boga duit ya. Yeuh. Kadeh lah itu kan baru dak itu keur meranggang nebeng we urang anu ngakan lah. Pakai baju hidung ieu, pakai baju pencak silat na kemana kitu neng? Rasulan. Iraha kitu emang nak? Oke penting. Bener, lu didinya nya. Amun teu salah di Bapak Atmo. Oh, mana teh anakna aya teu? Mana? Oh iya, bener. Oke penting. Acantel ge diondang kadinya. Ya. Cenah ge kita ngisi acara, ting acara naon. Halusnya kudu pinter belajarna, ya. Amun belajar silat ulah tanggung. Bener teu? Bener. Nah, bagus. Eta ngaranna top. Antosnya. Oh, galeulis amat ya beuh. Palilinter. Nah, sing rajin ya, Neng. Beuh bener-bener bangga. Bener. Mantap ai kitu mah. Beuh, aca teh ge kudu belajar ieu mah. Siapa tahu pan bisa silat mah aya buah ragak tak be ai ka jelema mah teu wani, ai buah ragak mah wani, tinggal kadi heula nek depungan kadi tu nempo pencak silat pan aca teh diondang kadinya. Pengaruh ai jadi artis mah nya. Kadi tu lah. Waduh, bener kemana ieu pangulunnya? Kapeting aya acara pencaksilat ya penting Rasulan. Waduh, nah ini keren yang ha? Nek nonton? Nek nonton aya acara aya kapeting aya Iya tuh. pencaksilat. Nu bener atuh ja. Oh, nya kepudingnya. Tuh kebeneran ya. Aku orang ge kapanggil keputing ka ondangan, aku orang mah ya niat nama ja pan pas hari urang ngarayakeun tahun baru. Ngan kurang mah ya nek bakar-bakar heula. Jadi lah ya nya, tangata. Sanajan ilok eutik ge lumayan lah jaloba ieu jeung sorangan mah kitu lah wareg. Alhamdulillah ieu aja. Urang bakar-bakarnya nya tuh. Beuh. Parungkil laukna geula. Ilok pergis ngaranna nya. Nek nuhun mah. Atuh hayolah ka urang nyamper uap panggon heula nya. Urang barungan heula dudurukan urang jeung bakar-bakar ieu pangeunah. Ayo. Dengan bau nu bekian ya cang kudu ubar naon bae ieu mah. Ubar peruh terutama nama. Dingsir. Ieu. Terus diabet kitu naon. Coba orang sobanya. Ini baru cap dulu. Sikina ke dulu. Kakak ngomong keingetan yo. Ting si Cantel jeung si Korangnya. Ting diondang ting henteu kadinya ta. Pangaruh. Alhamdulillah si Korang Cantel pangaruh jadi artis mah diondang. Keur kamari kuno hajatan kuari mah cenah kendang pencak. Pangdenge di dinya aya silat debus cenah mah. Aing ge jadi ondang. Alhamdulillah, alhamdulillah nama pada tenar, uap pangulon tenar, Cantel tenar, orang tenar. Jam sabaraha kira-kira aing nek nyamper kasih Cantel ya. Sangkan barang kali itu jeung si Korang. Ngomong-ngomong ya, waduh.
Kek kemana nya? Iya, pira aku make baju kieu pan kudu nengan baju hidung deui. Iket mangesak ieu ge endah bae. Hoh, anak ngomong heula ka ditu ka si Cantel. Kemana sih orang nih si Cantel ya? Jadi kemarin diajak mengalih silat ya, jauh-jauh di Cileksa ya, tapi teu aya ya si orang nih si Cantel. Tuh, kemana porang? Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Gimana bahaya? Dulur. Oh, biasa. Dia lagi Atuh, baik, aku ramah. ting kayak acara cenah mau kami gitu ondang. Acara mah teh nek silat sebenarnya. Aku jahara sem amat sungguh ya. Iya. Ayo rokok yo. Aduh. Ayo rokok mah tenang, orang. Beneran nya. Hmm. Iya jam sabraya. Wih, jam mau jam ya. Awak. Nah, Jam lagi PNH ya. enak itu mah naon ye. Iya diisepnya. Isap geus, disep Kayak bae mana orang naon. sambil nungguan si Ibae, si Cantel, kita mah dangdan heula biasanya kita awewe kita mah makan di pasar. Pantesan ditungguana hese. Aduh kayak ieu urang sampe ka ditu kayak urang ya tungguan lauk heula ieu sabab keur manggang ya. Siap-siap ayo Kayak siap. ditu barudak ditu baturan keur maranggang. Ya siap-siap. Biasa orang mah tinggal nyaplok buat urang lah. Cantik kebegan orang mah sampe ngasang kena pih. Terus Tinggal ngadar bae nya urang mah nya. Geus teu Cuma naon. itu. Hitung-hitung nyambut ya bae tahun baruan ya orang. Oh. Hanya kan orang mau kudu jomblo doang ya. Jomblo atuh seueur kayak ge. Awewe mah tinggal ieu doang komoyong teh. Kan urang ieu ningali Pancasila. Sugan bae aya nu nyantel bae hiji mah. Sungan anu ngaitnya. Sungan anu herang sungan pangnam pokoknya. Aya bae kitu korang. Tadi ya, lek ngopi moal ya. Ngopi korang. Nah, nya. Kayak nyuruh kopinya. Ngopi ya. Ngopi lah. Tuh, minyak ya kedua. Iya. Terus nyeduk kopi lah.